Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng patapang lisanan ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna hidup masih diajar di tema tilu nyaeta ngeunaan hirup akur. Oke, tujuan pangajaran kanggo dinten ayeuna nyaeta diharapkeun siswa bisa mikawano wangun kecap sifat sarta ngalarapkeun dina kalimah. Kecap sifat nyaeta kecap anu nunjukkeun sifat atawa kaayaan hiji barang atawa nu dianggap barang. Atau dalam bahasa Indonesia, kecap sifat adalah kata yang menunjukkan tentang sifat, rupa, atau keadaan yang tampak pada suatu benda. Contoh-contoh kecap sifat. Anu kahiji aya kecap anom. Kecap anom nyaeta mangrupakeun bahasa lemesna tina kecap ngora, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah muda. Jadi anom itu suatu keadaan yang menunjukkan keadaan yang artinya muda. Nu kadua nyaeta aya kecap sepuh. Sepuh mangrupakeun bahasa lemesna tina kolot yang artinya yaitu tua. Jadi sepuh adalah suatu keadaan yang menandakan bahwa sesuatu atau seseorang itu sudah tua. Anu katilu nyaeta leutik. Leutik dina bahasa Indonesia artina nyaeta kecil. Jadi leutik nyaeta keayaan atau keadaan yang menunjukkan bahwa benda itu dalam kondisi atau ukuran yang sangat kecil. Nu kaopat aya halimpu. Halimpu dina bahasa Indonesia artina nyaeta merdu. Jadi artinya halimpu adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa suara atau yang didengar oleh orang lain dengan keadaan yang sangat merdu. Anu kalima aya kecap bangga. Bangga dina bahasa Indonesia artina nyaeta sulit atau tidak mudah. Jadi bangga dina bahasa Sunda nyaeta suatu keadaan yang sangat sulit atau sangat tidak mudah untuk dilewati. Anu kagenep aya bunga. Bunga dina bahasa Indonesia artina nyaeta gembira. Jadi bunga teh nyaeta keayaan atau keadaan yang menunjukkan keadaan sedang gembira. Anu katujuh nyaeta aya kecap rame. Dina bahasa Indonesia artina nyaeta ramai. Ramai atau rame nyaeta keayaan atau keadaan yang menunjukkan kondisi sedang ramai. Anu kadalapan nyaeta aya kecap gede. Dalam bahasa Indonesia artina nyaeta besar. Jadi keayaan atau kondisi suatu benda dalam ukuran yang besar.
Tah, ieu contoh kalimah anu make kecap sifat. Aya kecap sifat sepuh. Kalimahna nyaeta bah kurdi teh leuwih sepuh tibatan bah dadi. Anu kadua aya kecap anom. Contoh kalimahna nyaeta yuswa padeni parantos henteu anom deui. Nah, kalimah yang pertama artinya yaitu bahwa Abah Kurdi itu tidak lebih tua daripada Abah Dadi. Sedangkan arti anu kalimah kedua nyaeta usia Pak Deni teu muda deui. Jadi usianya Pak Deni itu sudah tidak muda lagi. Tah, dugi ka dieu kumaha? Tos ngartos? Insyaallah ngartosnya. Tah, salajengna nyaeta aya pancen kanggo hideep. Pancena nyaeta aya dina buku paket latihan 2 kaca 30 genep nomor 1 dugi ka nomor 10. Pancena nyaeta hideep ngalarapkeun kecap-kecap sifat kana kalimah. Panghilap dikerjakeun pancenanya. Sakitu wae pengajaran bahasa Sunda kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos didugikeun ku hideep tiasa dipihartos sareng tong hilap tugasna oge dikerjakeun. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum